billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa alil baitihi kiram. Wa ila hadrati khususan Nabiullah Khidir alaihi salam balian bin Malkan. Wa ila hadrati khususan Sultan Auliya Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirruh. Wa ila hadrati khususan Syekh Salim bin Syamir Al-Hadrami. Wa ila hadrati khususan Syekh Nawawi Tanara Banten. Wa ila hadrati khususan Syekh Khalil Bangkalan Madura. Wa ila hadrati khususan Hadrati Syekh Haji Asmar Syarif. Wa ila khususan Kyai Haji Ahmad Fakih. Wa ila khususan Jalani. Ghafarallahu dzunubahum muslimu furahim bil barakatil Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana amin. Wama Tirmidzi jeung hadis riwayat Tirmidzi Imam Tirmidzi min qaulihi tina dawanana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayyumam ra'atin di mana-mana ari awewe batat eta meuting sapeuting wajajiha hal dari salakina rodin eta mikarido anha ka eta awewe dakhalatil zanata maka asup awewe ka surga. Kadanya kitu deui hadis fisarhil nihayati dina kitab syarah nihayah alal ghayati nyarahan kitab goyah. Wahjuru jeung kudu ngareheng aya di ngareheng. Wahjuruhunna jeung kudu ngareheng aranjeun ka awewe fil madaji'i dina tempat sare. Ae tajaluhunna tegasna kudu ngajauhan aranjeun ka awewe fil firasyi dina kasur. Dulal hajri ulah ngareheng bil kalami dina ngomong. Walayan ribuha jeung ulah neungeul lalaki ka awewe li ana fil hajri karena sanyanyana eta tetep dina ngareheng asaran naon napakan dohiron anu dohir bitadibi dina ngajar pelajaran anisai awewe. Waribuhuna jeung kudu neungeul anjeun lalaki ka awewe dorban kalawan neungeul goiron mubarihin anu teu ngabahayakeun. In afada lamun maedahkeun naon adarbu eta neungeul wa ila jalamun teu maedahkeun pala dorba maka ulah neungeul. Wala yajuju jeung teu meunang naon neungeul dorban. Wala yajuju jeung teu meunang naon dorbu neungeulna awewe ala waji kana pameunteuna kana beungeutna. Wal mahaliki jeung kana pirang-pirang anu ruksak bal yadribu balikna neungeul lalaki dorbal ta'ziri kalawan tenggel ngawiwirang takjir. Walaula jeung ari utama na kalalaki walaula jeung ari utama na lahu kalalaki al afu eta ngahampura bihilapin perbedaan waliyin walina budak asobiin lalaki walaula maka ari utama nalahu ka eta budak ada mulafi eta ulah ngahampura
liana rodor bahu karena sanyanyana tenggel na eta ka budak lita dibin eta pikeun ngadidik maslahatun eta jadi kamaslahatan ka eta budak. Nah kan bae antep cenah kitu. Dari bahasa bakat punyaannya salah diantep. Wadorba jeung sanyanyana neungeul arajulin lalaki jawaja tahu kanu jadi bojona lalaki maslahatun eta maslahat linapsihi pikeun awakna lalaki hamlul wa'di ari mega ari mikulna papatah fi hadil ayati dina ayat Al-Qur'an ala halati eta tetep dina tingkahna ada metahakuki ternyata nusuj sudah lompat udah wal hajru jeung ari ngareheng alal tahaqquqi eta tetep kana nyatana nusus min ghairi alna henteu bolak-balik min hadi takarrurin ananta bolak-balik nusud wadarbu jeung ari neungeul alama halna tetep kana perkala ida takaruri di mana-mana bolak-balik anu sujang nusud wa eta ari teungeulan ma sahahahu eta perkara anu sahih itu perkara Rafi'iyun saha Imam Rafi'i lakin ngan tetapi nasahaha sah An-Nawawiyun sa Imam Nawawi jawaza darbi kana meunangna neungeul awewe neungeul pamajikan wa ilam yatakarori jeung sanajan henteu bolak-balik. Nah, ya yang kayak aya ulama beda pendapat ya. Ini masalah nonyok awewe. An-nusyuzun naon nusuz in afada lamun maedahkeun naon adarbu neungeulna wa takdiru jeung ari mastikeunana ayatu eta ayat alahi kana itu neungeul yang tinggal walati jeung eta ayat walati takhafun atau khufuna nusujahunna nepi ka akhir karena eta lawe yang tingnya ieu pasal nyarioskeun kawajibanana anu jadi pamajikan kanu jadi salaki gitu. Pamajikan anu jadi salaki hak kan jadi salaki. Jadi lamun ditinggalkeun ku awewe berarti dosa eta awewe. Lantaran ngadu kewajiban. Di antara kamari kan mun awewe nusuz teh kumaha? Nusuz teh dititah teu ngawaro intina mah kitulah. Nu enteng nama aya masalah salingkuh kita pukul baruran eta mah nya. Ieu mah dititah we diajak sare mung itu nusuz. Tong dibere nafkah cenah gitu mah. Gitu. Kamari ini kan anta nusuz. Ayeuna dititah teu ngawaro dicarang karena kasa dititah dia udah leutik tong cari karena narikan gitu kan. Udah. Narikan karena narikan. Nah, terus dina masalah neungeulna gitu. Jadi aya teungeulan cek tadi kan non tipayun idza batatil mar'atu hajiratan di mana-mana meting nana wewe hajiratan halna ngajauhan diajak sare karakah lupa untung imah teh leutik lan jadi di udah teh beunang ieu imahna gede waduh nepi ka capek teh belum nanti awewe capeun di udah kula laki capek mudah diga hayam wae nya udah
kamari kita nih ngajauhan mung ya. Jaen boga pamajikan ni Sarwiti, Sarwiti teh jak sare teh mung ting kunaon eta. Ting pada marana nyawa HP TikTokan ting kumaha. Jakan sare kira anteng-anteng eta manehna. Cenah orang beureum orang sare. Hare jak sare teh Sarwiti majikan Jaen teh. Rakang ngajauhan. Pirosan kana kasur jasa kasur salakin alana tah. Awewe di mana-mana diajak sare ku salakin mung. Lana tahal malaikat hatta tusbiha. Gitu. Maka ngalanat sakabeh malaikat hatta tusbiha ti harita nepi ka subuh. Dilanat. Ngaran makhluk nu dilanat teh kumaha? Makhluk nu dilanat saha? Setan, iblis. Dilanat malaikat dilanat ke Allah dia mata awewe mah capek ngadangka ke cicing tuh kusik-kusik kan gitu nana saya nanya nya awewe ayo aduh lo banu lengo hongko man lengo hongko deh dia nah lengo hongko celaka ya aduh Relam apa? Jadi pan kita rumah tangga teh ilmuna siap. Kudu nama ngaji model kita apepena jeung lalakina ngaji teh. Jadi nyaho gitu. Kagetnya. Jadi wah cenah awewe teh ngaji di papatan tarang ngadege nyieun pelanggan nulis hadis. Gitu. Kalau ditulis di karton atau di naon gitu nya. Idza batatil mar'atu hajiratan firasan jawajahal anatullah malaikat wa hatta tusbih. Gitu. Di mana-mana mah ting awewe dan senang ngajauhan ya. Tempat sare diajak ke salaki mung gitu nya. Ngajauhan lana tahal malaikat wa hatta tusbih. Maka ngalanat malaikat di harita nepi ka subuh dibaca pemajikan teh berdoa. Gitu. Dakwah secara teu pakai lisan atau tulisan gitu. Nyian status, itu dakwah sebenarnya mah. Itu status mah. Di mana keterangannya eta? Kitab Uqudul Ijen karya Syekh Nawawi. Itu. Diajak sare mung itu dilanat ke malaikat. Di waktu harita nepi ka subuh. Bara jam. Apakah diajak sare teh jam 2 tantang lanjut TV bebarengan. Soalnya tuh ajak sore gitu, berarti di jam 2 ka subuh wae. Ada teh, tahu mana cicingnya nya padahal. Matak. Dina sapalina keterangan naon pangna engke di akhirat panglolobana nu disiksa teh awe. Ieu eta dosa naon? Ya nyata sapalina keterangan di antara pangna eta di akhirat lobana awewe nu disiksa teh nu paribasa di neraka lobana awewe. Itu lain dosa nu sajen-sajen nyata. Dosa nganyerikeun kana jadi salaki, dosa kana jadi salaki. Gitu. Mata awewe mah kudu respect. Respect ka naon, Gung? Kudu, kudu ya cepat tanggap lah gitu nya. Kudu surti gitu. Kudu ya gitu we lah. Jadi ningali lalaki beda sikapna, tah kudu buru-buru manteh hampura bisi pagawean manehna atawa sikap manehna atawa caritaan atawa naon matak teu geunah kana jadi salaki. Lamun eta perkara matak teu geunah kana jadi salaki, dosa eta mah. Lantaran dan suatu kewajiban keur awewe ngabungahkeun jadi salaki. Matak di mana awewe rungsing ulah nepakeun ka rungsing kana jadi salaki. Di mana awewe ngeluh ulah nepakeun pangeluh jadi salaki. Naon kasusah ka bingung nu jadi awewe ulah ditemongkeun kana jadi salaki. Gitu. Tetap sikap, caritaan, pakaian segala rupana itu keur ngabungahkeun nu jadi salaki. Tah eta sisi awewe soleha teh gitu. Tak diajak sare mung dilanat ku malaikat. Gitu.
Ayu mamroatin batat wajah juharodin anha dakholatil jannah. Cek tadi dicarioskeun lamun awewe diajak ku salakina embung, diajak sare, sare ngajak. Eta mah harek aya pagawean aya darek sarena diajak kitu. Embung. Gitu. Maka malaikat lana taha malaikat tuh hatta tusbiha. Malaikat nyala nanti harita nepi ka waktu subuh kasaha ka eta awewe. Kumaha ieu mah awewe teh naon? Daekan. Ayo meraatin batat jawajuha radin anha. Gitu. Neng, iya orang bobo. Wah, rikat. Panggulana lalakina kacai lah, awena dekat geus buka baju gitu. Ya teh nih. Cek Bang Rahman teh mah cenah lamun suami istri pas ya boligir we cenah jawabna sok serius gitu. Solusi gitu. Solusi pas ya gitu. Kalau bahasa menjadi apa ya ditek-tek di Jawa. Di Jawa main ditek-tek nih katanya pada salingkuh pada naon katanya. Tek ya. Kumaha cenah ieu mah awewe teh diajak sare katanya. Ridho. Naon anu jadi kahayang salaki pada leta awewe teh capek. Barang gawe di berang, ti isuk gawe di pabrik, balik sore. Sedangkan sore tuluy meureunnan kaprak-kaprak nyangu atawa itu ya. Awak teh saringset gawe teh. Pas penting jam 8 salaki aya kahayang ridho dah sidik eta sami teh awe solehahnya. Walaupun capek, walaupun kumaha ari awe solehah marillahi taala da dirina teh geus jadikeun keur salaki. Jalan ibadah awewe mah ngabungakeun nu jadi salaki rek capek rek kumaha kitu da tamahana make gawe atuh. Da teu aya kawajiban awewe neangan nafkah. Gitu. Daya kewajiban awewe neangan nafkah. Ayeuna gawe nu boga salaki berarti eta atas izin salaki. Maka ketika dipenta kudu jadi salaki sok sadayana capek tina urut gawe wayahna ulah mumpang capek terus barang gawe wah itu ulah awewe mah. Itu. Matak lamun embung tadi teh naon dilana kumaha cenah aya mah ngarti paham. Lantaran ngarumasakeun jalan ibadah nate kudu bakti kan jadi salaki menjadi awewe mah bisa menang panghampura Allah keur indung bapana ku ayana ngabungahkeun jadi salaki ku ayana turut kan jadi salaki. Ingat eta sarwi teh kana papatah yen bagja cenah indung bapana lamun mah boga anak anu taat kan jadi salakina. Sabab naon? Bila mana aya budak awewe taat kan jadi salakina maka dosa indung bapana menang panghampuran ti Allah ku alatan alatan boga budak nu taat ka salakina sabalikna bakal cilaka indung bapana lamun nitah kana jadi budak awena supaya mumpang kana jadi salaki. Dosa gede eta. Karena di jam kumpul bapana teh atuh dipasrahkeun. Kitu nya. Ari milu ngatur rumah tangga ngomong ngatur itu lah salaki kita mah tinggalkeun we cenah kitu. Nama mah jingjing aku dulu jentang ngaji gitu. Itu. Ya mah awewe teh daekeun sarwi teh. Najan karasa capek nyari awak terus barang. Kumaha cenah tah eta sarwi teh lamun kitu. Ngarti. Radin anha mikarido. Eta awewe ridho dakholatil jannah enggak saya tang surga bagianna tah atau di dunia keneh ge menang kabungahan mun gitu mun awewe bisa ngabungahkeun nu jadi salaki nya boh sagala rupana eta Allah bakal ngababarikeun rezekina tah mata neangan pi pamajikanna sep bener pilihan lah kumaha ieu gitu sababna rungsingna awewe kana jadi salaki rezekina kana kaseuseut naon margina kieu ya
anu jadi salaki usaha tisuk nepi ka sore 24 jam mikirkeun jarang mikirkeun ke pribadina. Lolobana anu jadi salaki mikirkeun rumah tangga ningali budak biayaan, ningali indungna, ningali itu, ningali ieu terus listrik geus nanak nit-nit gitu nya. Oh aduh. Nyaina motor srek rajet duit Kalau enggak teh. Gitu tah. Lain mikir keur sorangan teh padahal kalimatna ge usaha nu jadi salaki keur saha? Keur anak jeung pamajikan. Aya bahasa ke dirina teu? Matakan dina kitab Quratul Uyun kieu lamun lalaki usaha lancar usahana ya. Tapi eta hasil usaha henteu bukrak kana jadi pamajikan, maka bakal hese rezekina. Didoakeun cenah ku malaikat sing hancur usahana. Naon sababna? Allah ngarizkian eta teh keur saha? Anak jeung pamajikan lewat nu jadi salakina aya geus meunang usaha teh dibikeun kana hakna. Kana jadi anak jeung pamajikan. Gitu. Eta teh dibikeun. Ada. Jadi urang usaha lancar. Berarti kerja keur anak jeung pamajikan. Aya geus aya dipake main togel. Kumaha? Geus aya dipake teu para rubuh, lain dipake anak jeung pamajikan. Nah, maka bakal dihesekeun rezekina teh. Sababna berarti urang teh amanah. Nu mana ieu hak anak jeung hak pamajikan kana ku urang. Eta sok hese deui rezeki. Jadi lamun mah awe ngarungsing anu jadi salaki. Edanya. Nepi ka hate salaki rungsing ku ayeuna pamolah nu jadi awewe itu rezekinya bakal seuseut. Naon sababna seuseut? Tadi teh Allah ngarizkian keur awewe teh lewat salaki. Ari anu kanu dilewatina urang kata eta awewe naon ngarungsing. Ti mana deui jalanna? Rezeki awewe budak atau pamajikan jangan nanti saha teu jadi salaki. Ari ka salaki ngarungsing. Gitu. Mata paling naonnya lamun misalkan gaya. Nu diusahakeun anak, nu diusahakeun pamajikan, usaha beurang penting itu. Ari pa usaha nu jadi salaki teh dihargai. Eta. Hancur tah eta. Nu kitu mah awewe tah. Itu. Mata awewe mah minimal surti ngabungahkeun we. Jadi surti gitu. Ningali capek na lalaki itu ya lah kita urang paham awewe mah ya. Coba teh naon? Kerja keras na keringat banting tulang kersa keur anak jeung pamajikan. Matak bakal bungah nu jadi salaki ketika eta awewe bisa narima hasil kerja keras nu jadi gede jeung leutik nu penting ningali usahana. Da geus usahakeun teh nya mah eta masalah leutik mah berbagian rezekina sakitu datang. Ulah ari meunang duit gede urang seuri. Ari teu meunang manyun tah gitu nya. Aduh, orang abang sayang. Eta. Terus kadanya kitu deui pis kitu deui tadi pisarhil nihayati dina kitab syarah nihayah alal ghayati nyarahan kitab ghayah. Terpengaruh kopi teh anu atuh. Wahjuruhunna cenah jeung kudu ngareheng. Ngajauhan ngareheng kita nya rengang lah gitu. Aranjeun ka awewe maksudna pamajikan. Fil madaji'i dina tempat sare. Ae tajaluhunna fil firasi dunal hajari fil kalami.
kudu ngareheng hartina ngareheng rada direnggangan lah cari arepeh gitu maksudnya di jauhan gitu ya tempat sare eta pamajikan teh dina raraga ngadidik ka awewe pirosin di tempat sare tapi di tempat sare di jauhan. Dona aja yang tengah reheng tengah jalan pikalan dina ngobrol mah ngobrol. Tapi kadang di rumah tangga ya salah jeung pamajikan lamun loba ngobrol di tempat sare akhirnya pasti pasea. Gitu tah. Eta teh entos naon? Heuh meureunana mata kete ge ulama teh hasil riset hasilnya nelitinya pengalaman pribadina pengalaman orang lain itu yang sakadar nyatet gitu kata ulama. Lamun suami istri loba ngobrol di tempat sare kan itu nanti bakal Nah, tapi mang kieu ieu. wah Aya cerita ku zaman ayeuna mah justru karena itu. kali Jadi aya peribahasa teh deep talk. Jadi sering ngobrol teh pas rek tidur. Itu benar. teh nyata eta apa sih eta mata tapi obrolan nu mana heula gitu obrolan nu mana heula dibatasi kadang-kadang ku ukuran seperempat jam kali itu atau setengah jam kali itu pasti mah aya kasinggung saeutik ngungkit ieu ngungkit gitu nah gitu kabuka pasti gitu jadi obrolan nu mana heula gitu tak cek dia pikalami ente dina ngomong mah entong jarang penting sok ngobrol tapi teratur wala ya dari buha jeung ulahna ngelalaki ka awewe li anal fil hajri karena sanyanya tetep dina ngareheng eta ngarenggangan teh asaran naon tempakan dohiron anu dohir pita dibil nisai dina melajar awewe dina ngadidik awewe jadi lamun aya suatu kesalahan gitu teh dina tingkah sare rada di renggangan lah keneh lah tapi papatah mah tetep jadi tadi donal hajiri pihak kalami ulah ngareheng dina ngomong teh dina masalah mere papatah gitu ayeuna awewe aya kesalahan papatahan tapi ninggal situasina anu ketegang papatahan teh malik nyangangan gitu nya oh gitu kamu rek sare da rata-rata dina henteu tegang eta aya masalah dina rek sare mah kadang-kadang kan teu jadi pacenta-centa kacokel ieu kacokel itu mah sih digoreng kan sih cokel gitu oh nu bener da eta doana sarwana gitu ya dina papatahan mah sok cenah ulah-ulah nepi ka teh di papatahan awewe beja di pepelingan gitu. Kamu dina masalah rumah tangga mah wajib antara naon lolobana jalma rumah tangga itu teu apal ilmu rumah tangga gitu lolobana sok we gitu ngan ukur apal teh kawajiban nu lalaki naon ngimahan nganakan ngabajuan maraban eta we hukum model dipayun kewajiban lelaki itu mere nafkah itu terbagi aya nafkah dohir aya nafkah batin nafkah batin nu mana nafkah batin itu termasuk ngelmuan ngimankeun nyarean ngabungakeun maksud nyarean itu lain nyarean gawe awe lalaki lain maksudnya ngabunga kewajiban nu jadi salaki teh ngabungakeun pamajikan termasuk ngelmuan termasuk ngimankeun disita apaleun iman ka Allah disita apaleun iman kana kitabna kumaha disita apaleun iman kana nu genep tadi etanya nu genep eta rukun iman disita apaleun bejaan aqaid iman dan 50 eta wajib nu jadi salaki mere ilmu eta gitu minimal tilupan ilmu wajib nu jadi salaki mere ilmu ya terkawajib salaki tah masalah eta apa nafkah eta mah jarang nafkah eta bisa ngana teh naon
maraban we jeung nyimahan gitu gitu. Eta disangka. Padahal itu kewajiban. Duh, ya pamajikan teh ku hese ya di papatahan teh. Nah, cenah. Diantap mingkin komo. Di bejaan tengah waro jeung tengah gugu. Aya naon eta? Meureun jadi masalah urang teh jadi contoh. Salakina. Gitu. Nah, jadi masalahna di dinya. Makanya minimal ilmu na we heula gitu. Rek rumah tangga ilmu na heula. Jadi urang teh ketika miheulaan migawena teh ketika awewe aya pelanggaran, urang bisa ngabeja lantaran urang geus paham. Ketika awewe kesalahan urang bisa gitu. Ngabejaan. Teh dasarna ilmu na heula. Memeh gawe hiji perkara teh dasarna ilmu na kudu apa? Ya sedangkan akhir-akhir ieu jalma rumah tangga ilmuna teu asa sehariwan lah mun poka ilmuan zaman kewari mah kita kena rumah tangga. Sabab naon? Ayeuna kieu we heula ya. Wajib nu jadi lalaki ngilmuan. Panganten terus meureun memeh digawe malam pertama gitu ke boga kewajiban ngilmuan heula, tanya heula apa jampe adus teh minimal eta we heula. Ada teh bisa jampe adus sama majikan teh. Atuh urang teh bisa deh. Rek kumaha ke boga budak nangke. Gentenya. Eta. Jadi ke pemajikan teh kudu tes gitu. Matak sabulan sakali mah dievaluasi pendidikanana jampe salatna praeun tes bacaan salatna ayeuna praktek salatna jampe wuduna praktek wuduna doa-doa itu ya nu wajib gitu nya itu dites pemajikan teh wajib itu jadi salaki gitu evaluasi eta wah bisa teu merenah ya aduh udah urang teh bisa eta teh sok ngaji babarengan lah itu kewajiban itu eta ieu mah awewe teh di bejaan teh karake hare-hare tapi ka kesel kasalaki teh kena antep heula ku sikap tapi caritaan mah tetep dina ragam apa tak nah ya teh kudu ditengeun teh lamun ka kitu walaya ribu hajeung ulah eta cenah eta menenggeul lalaki ka awewe ulah liana fil hajri karena sanyanya eta tetep kena ngareng eta napakan anu zahir ku ayana pertingkah hare-hare oge eta teh geus mangrupakeun didikan. Gitu. Ulah maka ditengeul. Nu mana nu kudu ditengeul? Kayak aya. Model ayeuna ge ya. Ieu budak umur 7 tahun ninggalkeun salat tengeul tong. Entong waka. Gitu. Kudu marentah cenah anjeun nu jadi walina eta budak indungna eta bapana marentah ka budak kana salat di mana umur 7 tahun nepi ka 10 tahun di mana henteu eta di mana ninggalkeun eta tong ditengeul eta di bejaan we tapi lewati 10 tahun ka ditu di mana henteu salat gebug tapi kadang ngagebugna digebug ku halu atuh katempuhan umbarana di bapana teh itu ya biar mubarahin teh kan dorban goiro mubarahin eta mata aya tata cara awewe oge nu mana nu kudu digebug teh nu kumaha tapi gebugan kumaha ya moyong puas cetet tapi kabeh nyawa saha engke anu katempuhan salakina da emang salah hukum cenah kudu ditonyok teu ngaji berarti ya tengah aja tata gitu. Jadi KDR teh penganiayaan gitu nggak saya kita mau dinaring wadribuhunna jeung kudu neungeul aranjeun ka awewe tah kudu neungeul aya nama tadi maulah neungeul kudu kumaha ya dorban goero mubarhin kalawan teungeun anu teu ngabahayakeun jadi neungeul oge lain neungeul karena nafsu tapi neungeul karena naon karena rasa tanggung
jawab bisi engke kasalahkeun nu jadi salaki teh. Lain neungel karena hayang puas. Lain neungel karena hayang wah kumaha kita teh lain. Da anu dibutuhkeun teh lain tindakan neungel nepi ka aya tapak tatuna di dunia lain, tapi nu dibutuhkeun aya tapak neungel keur engke bukti di akhirat eta neungel naon ge mata asal punyere hiji pletak gitu teh. Oh cenah teh karasaeun neungel pesakit. Da maksudna mah lain hayang katingali di dunia buktina, tapi mungkin bisi jaga engke ditanya, Asep cenah apa kemarin salah kisah teh? Nuhun Gusti. Di papatahan teh ya pamajikan di papatahan. Henteu ngawareng di tengah mana aya buktina teh? Dibuka bitisna teh. Oh heuh geuning aya tapak. Gitu. Nah, jan cek di dunia mah itu teu naon-naon. Tanu dibutuhkeun tapak eta. Gitu. Oh, pan kudu aya jerak cenah di dunia kayak gitu. Beda deui urusanana tah aya. Ari henteu jadi kahadean mana jan nepi ka bonyok oge keukeuh ngaroba-roba. Mata ulah nonyok atawa neungel anu ngamatak cilaka dak. Dianjurkeun neungel awewe teh neungel pamajikan teh kumaha dorban goiro mubarihin. Tenggeulan anu henteu ngabahayakeun. Jadi ku tenggelan eta. Ulah anu matak wah ieu mah. Matak cilaka. Matak naon ka harejo barenget ulah eta temenan. Gitu. Jadi tenggelan oge tenggelan anu sakira-kira aman dan anu dituju naon anu dimaksud neungel di dinya mah keur bukti unggul bukti engke di akhirat bahwa urang mau jadi salakina teh pernah ngadidik gitu. Jadi aya tapak eta mere tapak anu zahir. Jadi kan aya naon lah tapak nu zahir kan jelas. Wadribuhunna jeung kudu neungel aranjeun lalaki kawe dorban kalawan neungel goire mubarihin anu henteu ngabahayakeun. In apada lamun maedahkeun naon dorbu itu neungel gitu. Lamun sakira-kira ieu mangpaatna gede di teungel teungel tapi ulah matak tatu gitu. Jadi cek tadi wadribuhunna cek tadi lalaki kudu neungel awewe lamun mah in apada darbun lamun teu lamun maedahkeun eta teunggelan jeung dieu teunggelan ge dorban goira mubarihin teunggelan anu henteu matak tatu atawa teu ngabahayakeun. Kumaha cenah lamun ieu mah digebug oge teu maedahkeun. Digebuk oge ya teh karakah timu kagorengan. Wa ila jeung lamun teu maedahkeun pala maka ulah. Bedakan sifat jelema teh nya. Jelema teh ge ya. Aya eling ku isyarah nya. Ku isyarah kumaha karek dina panon jadi salaki teh geus ngadek-dek berarti pamajikan teh geus surti aya kesalahan. Ieu mah dirinatan panon teh hari-hari nepi ka dipolot teh karek malik polot. Ya itu baru diomongan. Diomongan kayak karakah nemal gitu. Nah, baru. Jadi rupa-rupa tabeat gitu nya. Aya anu disarahannya eling, sadar, aya anu henteu gitu eta. Kumaha cenah lamun ieu mah? Ya, we adat lagi teh lamun mah digebuk. Nah, itu nya. Pala dorban
kaulah. Lamun maedahkeun mah ulah. Matak lamun mah aya jalma teu make ilmu, leungeul lagi pasti sahabakna. Tah. Teu make ilmu mah leungeul ge sahabakna, nepi ka hejo nya. Itu teu make ilmu berarti. Udah ngadidik saya kan pernah pemajikan bareng pas diriungkeun, nah gitu. Ieu pemajikan teh kieu urang mah jadi salahina. Salah. Barang apa ada pemajikan tah? Begitu ditarik karena pemajikan kieu orang mau jadi salah kalau orang tanggung jawab mereka itu kieu jadi salah kira tanggung jawab anggar emang secara satindas majikan tanggung jawab eta. Jiganya padahal mah tanggung jawab. Justru ku perkara kitu nonyok nepi ka harejo kita ciri bukti tanggung jawab. Dalam tanggung jawab meureun biasana kasoba, rek hadena rek gorengna ieu pamajikan sanu salah. Sakina tah itu bertanggung jawab berarti kurang nepi ka diteungel berarti teu tanggung jawab batak diteungel ge. Gitu. Nah, ada tanggung jawab ku ayeuna naon? Geus nyalurkeun emosi, ngalampiaskeun ka pasal gitu kan teu meunang gitu. Ulah nindak didasarkan ku hawa nafsu teu meunang. Gitu. Tapi aya riwayat ieu ninganan seorang wali perang dor tanya mana katonyok siksa di dia musuhna gitu. Pas merenang Malik gitu geus ngalampreh meureun anu si musuhna eta teh bakat geuleuh geus nonyokan we geus alana onyok deui eta manehna sadar. Ieu tonyokan karena naon? Apakah tonyokan karena Allah? Apakah karena nafsu? Tadi orang pernah disiksa. Gitu. Kada teu disiksa ke sini geus ngalampreh. Gitu mah tak terus sak nonyok antep. Kada capek kan mah. Gitu. Ayo urang mah pamangmung sia tadi urang pamak belur gitu pan dari urang mah. Seorang wali Allah teh, mana nang tonyok gitu. Asa murid Sunan Ampel asana teh. Ada riwayat eta teh. Hanya di disiksa gitu kan eta garong kan. Pasti kasakeun bisa malik gitu bisa nahan itu aja pas. Onyok bisa nah. Asalna mah amok urang asalna pun disiksa. Pas dipikir-pikir ieu tonyokan kan. Tah. Jadi satu contoh ke urang rek nindak hiji perkara teh karena naon? Karena nafsu, karena keheul, karena Allah, karena naon? Gitu. Ini dasarna eta. Karena amok. Amok kan ditonjok ke urang nya. Matak lamun mah teu maedahkeun wa ilah jeung lamun teu maedahkeun pala dorba mangka ulah neungeul walaya juju jeung teu meunang naon adorbu neungeul awewe ayeuna lamun neungeul kumaha misalkan cek tadi kan wa doribuhunna jeung guru neungeul lalaki ka awewe di mana kesalahan gitu wajib diteungeul gitu teungeulan nu mana dorban geureum mubarhin teungeulan teu matak tah palebah mana nu kudu diteunggeulna walaya juju dorbu ala wajhi walaya juju jeung teu meunang naon neungeul awewe ala wajhi kana beungeutna eta lobana kadang teh kana naon banget matak sarua jeung tanggung jawab gitu jika nu eta salaki jika nu nya tanggung jawab ku pamajikan nepi ka nonyok gitu ieu nya ngadidik cenah urang mah teh mohon pamajikan kieu cedengan teh jigar teh eta eta jika nu nya gimana kana beungeut ala waji nya kana beungeut wal mahaliki jeung kana pirang-pirang anu ruksak naon dina badan anu lemahna eta gimana najan teu matak tapakan peribasana ieu ku nyare hiji tepake kitu nyare hiji teu tarik-tarik ting kana beungeut anger ulah najan teu tapakan
Pan tadi titah tenggelan dorban keur nubareun tenggelan anu tepat ngabahaya. Karena pipi da moal naon anggar sakedan moal naon da tadi teh tujuanna neungeul ieu teh supaya aya bukti tapak engke keur di akhirat. Gitu. Minimal paling ada naon pitisna. Gitu. Nah itu yang lebih ke harejo di temen aku halu. Bal yadribu dorban ta'zirin. Balik neungeul na lalaki kana neungeul eta naon? Ngawiwirang. Wal aula jeung ari utamana kalalaki lahu kalalaki apuun bihil. Apuun. Nya anu panghadena mah aya kesalahan-kesalahan teh saling ampura. Eta tong yang puas lalaki teh. Mada riwayat ieu ningan anu kamari aya hiji umat Islam zaman Amirul Mukmininnya Sayyidina Umar. Manehna pasea jeung pamajikanana wah bawa welang gitu. Cek paribasana lalaki masa kecap awalnya nama 100 kecap inget lain teu wani tapi naon sabab naon sieun akibatna engke lamun urang gitu ini tuh ya tete awal lalaki teh kasaha ka Sayyidina Umar erek ngajukeun permasalahan ieu awewe nu kieu kudu dikumahakeun perlu dipencet perlu dijual naon diingung ge eta kudu kumaha cenah kitu. Ari pas dongkap ka bumina Amirul Mukmininnya Sayyidina Umar keur pasea. Keur pasea direungekeun cenah. Eta. Cicing Sayyidina Umar itu. Oh, istrina cenah nyorios we cicing cenah. Eta. Tas kitu mulang deui eta si pamoga teh mulang. Sayyidina Umar apaleun, langsung diudag ka Sayyidina Umar, ditale. Maksudnya naon kumanya tadi teh maksudnya rek naon rek ngajukeun pertarosan kesabab pamajikan kieu ai pas ningal reaksi Sayyidina Umar ketika pasien terus aya jawaban berarti ulah dilayak matak mulang teh nganggo 11 aprok nah alasanna naon make teh dilayanan asana mah teu naroskeun eta da sababna da atas jawabanna sapeunah teh ya jawabanana itu jadi kan ieu pamajikan baca wae gitu. Urang kudu kumaha sikap menjadi salaki cenah kitu mah rek laroskeun ka Sayyidina Umar. Pas aya contoh dari Sayyidina Umar cicing. Oh berarti menghadapi perempuan seperti itu kudu cicing gitu. Matak mulah. Kan ku sabab kagok aprok ditaroskeun naon alasanna pangga cicing. Gitu. Lamun kaburu mulang mah moal naroskeun eta dan teu pelaksana Sayyidina Umar marenan enan lamun kapenak mangga sabatus kapenak ditarosnya malik naros nah ya Amirul Mukminin bercicing eta kumaha Sayyidina Umar kuring cicing teh sabab naon loba pagawean kuring kewajiban kuring anu digawean ku pamajikan nyeseh pagawean kuring pangnyesekeun ka pamajikan nyangu kewajiban kuring dipangnyangukeun pamajikan gegero pagawean anak kewajiban salaki dipanggegerokeun ke pamajikan ngepel itu ya sagala rupa perkara loba pagawean kanon kewajiban nu jadi salaki digawean kudu jadi pamajikan matak pawajikan ngawek-wek teh cicing bae ngarumasa kewajiban nu jadi salaki loba dibatu kudu jadi pamajikan urang apa rasa pagawean asa kewajiban pamajikan jangan matakan sabenerna mah salaki kudu loba nganuhunkeun ka pamajikan teh lantaran naon loba kewajiban nu jadi salaki pagawean salaki itu digawean ku pamajikan bari jeung teh dititah hideung nyangu isuk-isuk kudang pangheulana lalaki mak ngimpi keneh manehna mah kacai geus naon itu ieu itu pan dititah teh nyangu dalam tema awet teh nyangu awet teh nyasa teh gegero datang bicara ya kan eta mah kewajiban nu disalaki. Nah, bicarekan awewe. Teu nyangu gitu cenah. Nah, emang eta kewajiban saha cenah meureun. Kitu. Ngan meureun goreng kacida awewe lamun teu nurut kana jadi salaki. Ngan sabenerna mah ku hideung mah heula eta hargaana.
Gitu, aya teh lalaki balik gawe ribut karena nyangu, ribut karena nyesel, ribut tuh ya. Tapi pamajikan sok liar jalan-jalan begawe mah ribut enak ya. Suami istri jalan-jalan bong kemana ulin balik ka imah ribut paling mencan nyangu, ribut nyangunya eta ribut karena nyangu weh lah kan nyangu ribut eta nyangu kewajiban saha laki ku lalakina kumaha eta pas datang cici hah sebab eta nah berarti kumaha dedenya tah lamun dibalik-balikeun sabarang urang nu jadi salaki eta era gitu lalu kudu ngamuk ke dalam karar itu teh nih tah henteu cek majikan untung urang hidang can tadi cerita teh ya. Mata saya di nomor cicing gitu. Mata kata lamun teka pernah ku Sayyidina Umar mau nambahan ilmu. Mana lamun teka pernah ku Sayyidina Umar eta jalmi berarti kudu cicing bari jeung teu apal alasan kerja nah maneh cicing da Sayyidina Umar ge cicing balik kitu katanya. Alasanna teh berarti dalilna teh kadinya, dalilna teh gitu, dalilna teh karena taklid ka saha? Ka Sayyidina Umar. Nah, aya babaturan nempun, namanya mah teh cari ku pamajikan kitu keur cicing we. Urang Sayyidina Umar ge cicing dah. Dalilna eta berarti taklid. Gitu. Ku sabab pernah jadi apal alasan Sayyidina Umar. Cicing teh ku aya naon? Ku ayana pamajikan mah loba ngabantu kana penggawean. Mata rumah sak cicing we. Gitu. Da kalau maya awewe nyalahkeun masalah nyamuk. Enak lalaki nyalahkeun masalah nyamuk pamajikan. Wah eta mah teu mikir, teu boga ilmu berarti teh. Nah emang saha eta kewajiban nyamuk? Nyesel. Sidang sakitu dititah teu naon. Jadi kehadiran utama teh eta lamun dititah kakara yang pada dititah berarti kidang leuwih ade eta awewe. Masa gagah tah jadi salaki tah. Mantak awewe mah sebenarnya lamun aya nu jadi salaki nitah. Ya nitah naon we? Nyi cik lah pang mencetankeun. Sebenarnya itu kesempatan keur naon keur nu ngagunuk-gunuk amal hade pikeun nebus dosa indung bapa. Awewe mah kitu, dititah ku salaki teh. Ulah cik lah pang nyeun kopi, lah nyieunna da bisa. Ulah awewe mah waro. Tapi dina hatena eta koyana ibadah lewat salaki. Nurutna kalau jadi salaki-salakina bunga dosa indung bapana menang panghapura ku ayana kaki paratan ku eta awewe taat ka salaki. Malah mun ayeuna awewe teh nurut teu ngagogo. Ditanya me hare-hare ka TikTok-an, ditanya ngopi ka TikTok-an. Hayo we. Eta buka duit, teu buka kuota ka saha? Oke. Eta dosana kalau bagian tah. Nah, jadi teu meunang neungeul kana beungeut jeung teu meunang neungeul salaki ka pamajikan kana mata ruksak da kelemahan-kelemahan dengan cacat tato gitu. Tapi naon bal yadribu dorban ta'zirin. Balik tah neungeul lalaki ka awewe tah ku teungeulan eta anu nganon dina pada supaya eraeun lah, supaya eungeureun gitu maksudna mah. Gitu lain hayang ngalambeaskeun ka tapi nu leuwih hadena naon? Nu leuwih hadena mah lalaki teh ngahampura. Gitu. Wal aula lahu apu. Wal aula jeung ari pangutamana lahu ka eta lalaki al apu eta ngahampura. Nggak maklum bilahin bihilapin perbedaan cenah beda wali nasobin kabudak
Pala ulama kari eta utamana lahu kawalina eta budak ada mal api eta ulah ngahampura ulah ngamaklum. Iya budak aya kasalahan keun bae da budak ulah cenah teh. Kolot teh. Najan saleutikna kasalahan nu jadi budak ulah dimaklum. Keun bae da budak ieu. Keun tapi ka mana ge da budak mah budaknya. Gitu. Ieu umur sabaraha tahun 50 tahun ceuk indungna budak lain eta. Udah ngerti. Mudah gitu. Beda cenah. Cek tadi lalaki mah kudu loba ngamalum loba ngahampura kana perenganan ka awewe. Maka dipayun atau dicarioskeun lamun lalaki sabar nyang harapan adat jeung tabiat anu jadi pamajikan maka eta lalaki baris dibere ganjaranna keadaan seperti keadaan anu dibere ka dipasikeun ka Kanjeng Nabi Ayub alaihissalam. Gitu. Sabalikna lamun istri sabar yang harapan adat jeung tabiat salaki maka eta istri eta bakal dipasieun ganjaran mana ganjaran eta seperti ganjaran Siti Asih. Gitu. Maka dijadikan jalan ya sedang ieu urang ibadah salamet di akhirat ya. Tah mata beda cenah tindakan salaki ka pamajikan teh kudu loba ngahampura kudu loba malum ada rasanya ahan deueuhan caranya kana jadi pamajikan jeung caranya kana jadi budak beda dina tindakan dina kajatna nyaah kana jadi pamajikan loba ngahampura loba ngamalum soal pamajikan loba ngabantu kana pagawean nu jadi salaki tapi masalah ngahampura kana jadi budak mah ngamaklum kana jadi budak itu ulah ditibakeun ka budak naon sababna ulah ditibakeun. Jawab cek tadi. Nah di nararaga tadi teh ngadi. Pal ulama kari utama nala kawalina tabu. Ada melapi eta ulah ngahampura. Li anandor bahu karena sanyanya nak itu. Sanyanya na neunggeulna eta ka budak, neungeulna bapana ka budak li ta'dzibin eta pikeun ngadidik maslahatun eta jadi kamaslahatan lahu ka eta budak. Lamun teh aya kesalahan carekan tapi teratur ulah nepi ka ieu budak nyarekan teten ngadidik anu goreng gitu. Kan aya cara didik anu hade, aya cara didik anu goreng. Ieu budak aya kesalahan cara buru-buru. Dong diantep keun aya da budak. Keun aya da budak. Lila-lila mah bakal moal beunang bisa dicarah lah eta budak. Heke. Ieu budak leutik ti leutik diantep. Suatu waktu misalkan gede satu pantas yang segede itu masih kena gitu bicara mana waromoan tapi kaman lagi misal diantep ya makanya banyak dia naukul dilejan kabudak mah ulah disarwakan ya kamu aja kamu majikan mah tenang nawan cak yang kesalahan kita dimaklum kan jadinya kabudak masuk cara geureukeun itu lamun 11 tahun can salat cepet itu sababna eta leta dinil maslahat ulah ngadi iya budak teu sopan antepkeun lah da budak aya we gitu ieu budak teh sopan lila kumaha akhlak mah maka goreng ketika di eta di bejaan di alingan ngawarong mah moal da ngabiasakeun diantep teh lila hese diarahkeunana mataknya lamun mah bohong itu mutlak haram aduh bahaya tah loba jalma-jalma loba nu jadi kolot ka budak ngadidik budak teh kulada ngabohong mah ayang jajan teu boga duit yakin teu boga duit teh teu boga duit teu boga teh eukeun kerja teh gitu. Siapa yang ngerasa? Ayah janji bawa ulin kaciranya hayang mulai mati eta mah teu dijual. Jadi budak teh henteu nu hayang teh. Ngabohong teu? Ngabohong. So, didikan kolot ka anak kuladang ngabohong. Untung teh wenang eta. Matak pantes lamun geus gedena teh budak gede bohong. Kelantaran nah, kenapa dicontohan? Aku nu bapana ge ngabohong. Ngapung disingsionan kita cari kasih ayo curi gitu mah kalau tanya nyawa kita curi kita nyawa
eta makanya lamun budak gede bohong teh kakolota gitu lah yang meureun teh dicontohan sok we ngobrol we anu geus baroga budak lah kasaha we kitu nya hege ngadidikna teh ku ayana naon dibarengan ku bohong untungna teh diwenangkeun gitu keur kamaslahatan gitu. Jadi keur ka budak mah ulah dimaklum lamun aya kasalahan sok buru-buru tindak disesuaikan kana kasalahanana. Eta budak teh ulah nepi ka diantep, ulah kene da budak kene betul nya ulah. Nah kira-kira ieu teh sopan, buru-buru cara. Wadorba jeung sanyanyana neungel rajulin lalaki jawa jatahu kanu jadi pamajikan maslahatun eta maslahat li nafsihi pikeun awakna lalaki hamlul wa'dhi ari mikul migawe mawa papatah fi hadil ayat dina ayat ala halatil adam tahaqquqin eta tetep dina tingkah henteu nyatana nusuz eta lalaki dina raraga neungeul nya nyepret gitu neungeul di bahasana neungeul nya nyepret anu teu matak ku ayana naon ku ayana rasa tanggung jawab dan nu dibutuhkeun teh lain tatuna lain naonna ieu budak supaya ngawar ieu pemajikan supaya ngawar jeung engke keur jadi saksi di akhirat wallahu a'lam bishawab.